aya ciri-ciri jelema ahli sorga di dunia kene katempo kadeuleu di dunia kene urang kuari jang diri urang mah jang diri urang ye aya 8 ciri lamun aya geus teh sorga sakitu bae ya Allah ya Rabb nomor kahiji at-taibun mu'minun anu bakal dibere surga teh mukmin anu babali ka Gusti Allah dengan kata singkat tobat. Nu daek tobat beneran tobatna tanda bakal menang sorga. Hiji ya Allah ya. Gesatu kudu dijelaskan ku ari tobat anu bakal ditarima ku Gusti Allah teh anu kumpul 4 rupa. Nomor kahiji ihtirakul qalbi inda suduril maksiat. Lamun urang tobat tina hiji dosa mabok misalna korupsi misalna. Nah iya nomor kahiji tobat nu bener teh ya baringsang ate teh puas lamun ngadenge pamalingan ngadenge perkorupsian ku embung-embungna kabeulem hate teh panas hate teh nalika timbul mabok timbul korupsi maling nyana teh asa kabeulem ku embung-embungna balik deui lantaran geus tobat asa kabeulem hate teh nomor kahiji hiji embung bae teu aya boro-boro aya jang nu dikorupsina keur eueuhna geus embung ngadenge no doang geus capek berarti geus bener teu aya hiji. Nomor kaduana tobat anu bener teh ieu anadam ala fa'liha bima mabok kaduhung migawe maksiat geus kaliwat baheula teh mabok kuari teh tobat di samping ijid kuari panas mun ngadenge mabok mun ngadenge korupsi teh ayeuna teh kaduhung Allah nyesel amat baheula aing keur ngora purnah mabok nyesel amat aing baheula keur waktu jadi PNS aduh abdi ku korupsi nyesel ku nyesal-nyesalna ceri kaduh baheula waktu keur gawe duh aduh aing waktu kade udah gak dicingluh baheula ieu balik kosok aya we sapatu nu diselapkeun aduh kaduh guys ku hari teh cerik kunaon haji cerik bae aduh baheula waktu dagang di Jakarta Masya Allah kali timbangan dikurangan nu batur dicokot ikaduh jasa cerik lain didongeng-dongeng cerik ciri kaduhung ka Gusti Allah sakabeh dosa-dosa nu pernah dilaksanakeun teh kaduhung gambarkeun ku urang ku kolbu urang aduh anu kagambar ku urang tibalik ka dieu emang teu kagambar kalakuan-kalakuan urang teu kagambar nganyerikeun batur nipu batur maling nu batur nyiduhan batur nyarekan batur emang teu kagambar ja kagambar kabeh kaduh gambarkeun di jero hati ilah calon sorga teh ya kudu bisa tobat eta ibuna kahiji geuleuh embung balik deui dua katuhung pelaksanaan geus teh
kedua nomor katiluna al-azwala tarkiha fil mustaqbal ngazam moal balik deh ngazam catet moal balik deh aing mah geus gurat batu teu hayang aing mah kudu ngalaksanakeun deui gurat batu cek urang Bandung mah geus aing mah moal beres nomor kaopat ayakunal hamilahu ala taubat talaba ridwanillah babalikna ke Allah teh bener-bener neangan ridho Allah kan aya nu tobat teh lain neangan ridho sia geulieu mah pan osok ka hotel bae neangan wetes ku kuarin teh lah sekolot aing bari mah tanaga lain yang ridho Allah ku sabab geus tanaga teh mah kos kitu mah lain tobat tah kos kitu mah leumpeuh ngaranna tah sia kan biasana osok mawa jablay bae ku aing kadang jikupak suka panggil sia eta kos sia mah kuarin teh tuh kuarin teu kumaha tuh pan jablay teh kudu dibayar tolong namun bayareun atuh keur ieu mah aing pandagang limbah kuku mah ge aing kabeuli aing kuari teu aing eureun ge aing mah ujang meuli bae lain tobat tah mah nu kos kitu mah ngaranna rarang sadan lain tobat tah mah nu kos kitu mah ai sia kieu maksud membuat jablay bae aing pan nyaho beus ge mah kalerti kidul kok kuari henteu he sia emang teu nyaho emang kudu bobogaan aing na ieu teu daek gudang goblok jadi wawo bae teh jadi alif aduh kumaha eta ge lain tobat tah mun kos kitu mah tobat teh daya teu upaya la haula wala quwata illa billah ini macam-macam berarti kan kudu kumaha tuh kieu sia keur ieu mau jablay bae kok kuari mah henteu goblok haram tolol teu hayang aing mah kajen teuing aing kuari didatangkeun ka dieu ti Cina tuh sesa corona dibawaan ka dieu kita ditumpahkan ka aing teu hayang aing haram hayang nu buat ti Turki dibawa ka dieu bisa-bisa aing asup ka jero kabeh teu hayang haram ya jangkung gede urang Mesir teu hayang aing mah geus kitu hayang nu hideung jeung urang negro teu hayang komo ka nu hideung aing mah bukan ada hideung deuk putih deuk geulis deuk teu geulis deuk jangkung deuk pendek geus aing mah haram ben kos kitu mah aing mah aing menang ridho Allah aing tobat ka eta bener coba bawakeun ke urang dibawakeun ku urang si Sarini kadinya je ceknya lumayan oke we ya masih kena dikit toilan kene wel goblok teman tuh kos kitu tobat teu opat karak hatta itu ini jelas sama tobat teh ulah cara jelema nu ngalahirkeun gaban oh mah tobat wali deui tobat aduh jeri wah sakampung nyaut kabeh jeri aduh tobat wali deui borosot we kaluar geus beres 3 bulan reuneuh deui eta ngaranna lain tobat tambah kos kitu mah aduh eta mantep tambah ngaranna tobat sambal sebentar lada giliran we jengkol deui ngadahar bae masyaallah ulah kitu tobat teh kuduna asli at-taibun malah tobat teh aya 3 rupa hiji tobat fil Islam 2 tobat fil iman 3 tobat fil ihsan masya Allah geus tobat fil Islam tobat dina urusan zahir urusanana fikih tobat fil iman urusanana batin urusan akidah tobat fil ihsan urusanana
urusan sir eta mah bagian ihsan anta abudallah ka'annaka tarah wa illam takum tarah ka'annahu yarah. Islam iman ihsan kudu belajar abeh bisa moal bisa mun teu belajar naik sepeda ge ngolong heula baheula mah mantes ngolong ngabatang geus ngabatang karak nyadol baheula mah kitu jauh sepeda leutik kan baheula mah ngolong bae ge kudu kena jari-jari heula eta belajar kana geus belajar heula engke bisa ke ahli tobat gitu urang belajar tobat heula abeh bisa ke geus bisa karak ahli. Masya Allah tobatan heula Islam urang mun bener-bener hayang meraih surga atta ibu tobatan ku urang dina Islam zahir tobat dina zahir Islam urusan mata urang teh kapan urusan deuleu tama zahir ngaranna apan aya aturanna nu meunang di deuleu jeung nu teu meunang di deuleu ketika anu diharamkeun ku Gusti Allah teh pan teu meunang di deuleu kaya ning aya dada raja nyingkap saeutik ping anu putih teh rada nyingkap saeutik malah bujalna nu dotonna teh kadeuleu eta pan haram di deuleu teh nu geus kitu teh haram teu kudu dibahas di DPR sebenarnya mah lamun urang make aturan syariat teu kudu tapi atuh geus masing-masing teu meunang di deuleu jusi awewe na gede make pakaianana tuh kudu make aturan syariat ulah sok make anu nyepet jasa sakumaha leupeut di deuleu diarep jeung di tukang LTP teu beda jeung leupeut buatan kawaron nyepet ya Allah ya Rabbi deres tuh boga mah pan anu teu boga mah waduh di luhur kadeuleu gunungna aya dua anu nyepet teh di handap apemna kadeuleu bebeulahna pada tangaran nang tangan teh kos kitu ngaranna tah ulah kos kitu atuh make pakaianana geus we tuh urang mah make pakaianana kos barongsai sanu rek neuleuh. Nah, si hade mata, si hade celi, kade irung, kade lisan, kade leungeun, rugap-ragap, kade lengkah, zahir. Di samping eta wuduna, nu bener, salat nu bener, perzohiran. Ya Allah, ya Rabbi, tobat. Kuari urusanana, urusan akidah, keyakinan ka Gusti Allah. Derajat manusia tergantung kumaha keyakinan didinyalah nguji derajat urang boga keyakinan teh pangeran teh Gusti Allah anu ngaturkeun segala rupa rizki teh geus diatur ku Gusti Allah dina Al-Quran wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha naon bae nu kumalandang di alam dunia suku 4 suku 2 bahkan hiber eta teh 'ala Allahi rizquha rizkina ti Gusti Allah tergantung kumaha keyakinanana ya keyakinanana bersyariat tani dagang gae tapi kudu dipasrahkeun ka Gusti Allah deres aya anu geus boga keyakinanna tinggal aing moal tani moal dagang ka Allah bae kituna teh tanpa ngariweukeun batur yakin ka Gusti Allah mangga tergantung kumaha
pangkatna orang pangkat syariat bersyariat, pangkatna orang bertoriko antara jeung antara pangkat hakikat geus teu hayangeun ja dunia lagi embungin ieu kana dunia. Ya. Yakinkeun ka Gusti Allah. Ulah ngagantungkeun ka makhluk, ulah ngagantungkeun ka dagang, ulah ngagantungkeun ka jabatan, ulah ngagantungkeun hei sakola sia teh sakola mah sia moal boga ijazah teu boga ijazah hese digawe sia moal dar sia teu boga kayakinan teh jelema mendingan disoekeun tah sumutna tah tuh aing mah jenazahna teh ja ieu lamun teu dagang mah tuh aing moal dahar beuleunan tah eta kayakinanna ngagantungkeun hirup kana dahar di teh loba kene geus kana ditu loba kene. Aduh, namun teu pidato mah tuh heseng ke dapur mal ngebul, je tolol. Dalil ongko. Eta keyakinan kayak gitu. Ya Allah, Masya Allah. Itu boga keyakinan tinggi makan gitu. Mang dagang. Maksudnya iya ti mah bersyariat we, ge boga anak pamajikan urang dibere rezeki ku Gusti Allah meureun melalui dagang tak jual karung tersapret alhamdulillah aya 10 juta alhamdulillah oh hadza min fadli rabbi nah aya assalamualaikum salam aduh dulur kula kunaon tabrakan aja bakar rumah sakit lamun teu mawa duit teu bisa imah nginjem ka danan menta tah aya di ayeung ka karak eta bae katarima 10 juta bawa geus Gusti cak pemajikanana teh atau cak anak napa kok dikasih aja ya tuh saya gitu bapak kan dagang itu kan buat apa namanya kepentingan urusan makan mah nanti Allah yang jamin dah udah biarin aja cia sakanya namanya goblok meureun teu nyebut ngaran sia saka sia tolol sia emang kan sejen potongan sih mah kos kitu mah Masya Allah tuh berarti keyakinan ka Gusti Allah tah ulah disangka awas eta bakalna balukarna 10 juta dibawa pakai nulungan engke nyana keyakinan ka Gusti Allah kabarokahna moal kawadah Allah maha kaya Allah maha tahu Allah maha segala-gala ya tah boga keyakinan ka Allah kuari urang nobatan Gusti abdi teh boga kayakinan teh geuninganan epes rarasaan teh ngagantungkeun hirup teh ka pabrik ngagantungkeun hirup teh ka tani ngagantungkeun hirup teh ka dagang padahal mah dina Al-Qur'an wa 'alallahi rizquha teh nyaritakeun kieu jeung kituna langsung ti Gusti Allah na ieu berarti Gusti abdi teh aya kasalahan dina teh ka Gusti hampura eta kakarek perizkian encan segala rupa urusan urang teh ada kudak dipeting barang udang poek dekat cai aya nu kulut terkeletrek we teu boga keyakinan tah lah aing daripada engke paeh neuleuh ka mangmang aing paeh neuleuh genderuwo lah aing mah mending ulah tahajud teu boga kayakinan teh jelema kos kitu eta kudu ditobatan teh kos kitu kudu ditobatan borangan boro-boro titah di medan laga ngalawan kunti anak bae teu berani tobat berbagai-bagai dan berbagai-bagai urusan aku kuari goplah ibadah teh urang mah pinuh kuria we hayang kalem ku masyarakat hayang katangin ku anak incu we Gusti Allah teh eleh ku makhluk eta kapan bisa negara encan lempeng geus tobatan
eta carita global rincian Masya Allah panjang kula osok ngajelaskeun jelas tobat teh dina Islam iman ihsan tobat sadaya-daya Gusti abdi teh nu Gusti teh tadina eueuh kuari aya diayakeun aku Gusti berarti abdi teh nu Gusti kuari aya abdi hirup-hirup teh nu Gusti abdi bisa bentak bentak teh nu Gusti abdi bisa denge-denge teh nu Gusti abdi bisa ambekan napas nu Gusti dibere rasa ku Gusti teh asih amis peuheur pait rasa eta teh nu Gusti abdi bisa ngaragap ka rasa ieu teh nu ipis nu kandel nu heuras anu lemes ieu nu Gusti rarasaan teh lempang kitu keneh tapi geuning Gusti sok di aku nu abdi we teh hirup teh Gusti masih keneh di aku keneh we gua abdi mata nu abdi ceuli nu abdi kulantara di aku atuh ngagunakeun teh sakahayang abdi be dosa Gusti abdi padahal mata teh nu Gusti boga aturan ti Gusti kulantaran abdi lengah asa nu abdi ku abdi digunakeun kumaha abdi bae hampura Gusti tina kasalahan mata abdi sok usulkeun ka Gusti ngaranna tobat cili teh sanes abdi nu Gusti dititah didengekeun teh kana urayan-urayan kalam Gusti Al-Qur'an hadis fikih jeung sajabana tapi ku abdi teh dipake ngadengekeun teh sakahayang abdi be jadi aku ieu teh cili nu abdi padahal makan nu Gusti ieu mah ngan sakadar hak pake doang saperna mah boga aturan Gusti teh tapi ku abdi geus dilabrak we segala rupa teh asa nu abdi geus kumaha abdi Gusti dosa abdi teh umur abdi teh geus 60 ayeuna teh tibalik datang ka ayeuna teh ieu teh pengakuan abdi terhadap ceuli abdi teh ieu teh diaku we jeung sajabana kumaha abdi be Gusti mulai ayeuna mata abdi ceuli abdi teh rek dikagustikeun sesuai jeung aturanana hampura Gusti tobat ngaranna kos kitu tak ayo geura tobat ya Allah abdi Gusti baheula keur ngora ngaranna ge keur ngora Gusti diajak ibrag-ibragan ku babaturan teh kabeneran atuh fasilitas rada aya abdi teh pernah we bobogohan jeung si Ami harita teh Gusti can dikawin ku abdi teh tapi ku abdi teh diusapan teh lain sakadar diusapan malah mandi kekerewek ku abdi teh hajunya nadaekeun ongkoh deui Gusti ieu teh meureun ka jurung ku nafsu teh we baheula teh Gusti maha uninga panghapuskeun Gusti dina tulisan malaikat abdi teh dosa moal Gusti balik deui ka urusan sahampura Gusti be mun eta hadeun teh dihampura ku Gusti meureunnan cukup jang ngojai di neraka urusan-urusan paharaman Gusti teh hampura Gusti terus minta hampura datang ka ceurik tobat teh datang ka ceurik iraha urang nyencerikan dosa iraha hayu tanya awak urang pernah urang ceurik nyencerikan dosa encan urang orang paling ejeik ceurik aja ku bisa kurang ceurik sedih anak loba itu bukan duit makanya ngikeun ini aduh sabrol-brol kudu ka rumah sakit bayar bidana gua nu kitu dijengcerikan goblok karena nah urang mah cerik teh kitu atuh kurang aja cerik karung di bawah batur aing mah bagian di bawah ku batur na bae nu nyaho ke bagian untung masih terus meja goblok urang mah teu pernah cerik-cerik
Satu. Rahat gara-gara. Mandi. Wudu. Salat. Allahu Akbar. Sholli sunat li qadil hajat rakaatin Allahu Akbar. Beres. Ya Allah. Gusti alhamdulillah abdi teh masih keneh dibere umur ku Gusti dibikeun ka ayeuna tur dibere sehat. Tapi Gusti nu karasa ku abdi ieu ti ngora datang ka ayeuna. Abdi teh can sesuai jeung aturan Gusti. Abdi ayeuna lamun teh amal Gusti ieu terus bae hirup seperti ki ibrag-ibragan jeung ahli-ahli nasihat. Meureunanan abdi teh ieu teh bakal jadi areng neraka. Tah nu mantak abdi teh ayeuna teh ieu teh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti, ayeuna abdi teh teu bade tobat ka Gusti tidak sak kabeh dosa. Bumi ka langit teh luhur Gusti ieu teh we nu pernah ngitung-ngitung dina ayana kita teh urusanana urusan ahli palak tapi meureun dosa abdi teh lamun teh mah dibuktikeun nyundul ka langit inu dosa abdi tapi Gusti bahkan maha hampura tataan ku urang dosa-dosa urang urusan-urusan baheula Gusti abdi bergaul di partai abdi teh baheula teh kungsi Gusti ilu ibrag-ibragan dina Golkar nyaho Golkar jore teh barang ngaji ka Cilongok bae horeng Golkar teh tolol goloon boloon age boloon ade nyaho PDI teh bener teh ngalaksanakeun horeng agamaan di jerona abdi teh baheula teh kungsi ka gusur-gusur di PDI abdi teh baheula teh kungsi ilu segala dipaan segala meureunana teh duit teh balalener teh Gusti paingan teu bisa dibawa ibadah hampura Gusti kira-kira aya di nu gede mah abdi teh ieu teh atuh sia sok juga lantur goblok keur tobat ulah Gusti hampura terduita abdi teh baheula teh pernah jadi nagarawan Gusti cak batur mah abdi teh kabag naon kabag ini nyaho ngaran teh rupa nah Gusti ngaran-ngaran abdi kepala bagian Gusti meureunanan duh eta teh anak buah teh tah salah letor ka abdi teh teu pisan teh abdi teh kudu setor ka bupati mah lain rahasia hampura Gusti. Mantak ngeunah teh jadi bupati teh eta teh kapan salah letor ka manehanana eta teh dianggap duit anu sunah nu wajibna mah lain eta. Emang aya anu sunah nu wajib. Sambalaya. Gusti abdi teh baheula teh jadi polisi. Aduh berat jadi polisi teh Gusti, tapi abdi barang jadi Kapolres harita teh ya Allah ya Rabbi kos di sorga hirup teh. Lantaran dihitung aya sabaraha polsek kapolsek teh kapan kudu setor ka abdi teh mentak diberean ku abdi teh kartu-kartu jang nyatetan motor anu katangkep teh naon teh ngaranna tilang sedengkeun abdi pan instruksi kapolsek sia mandek nilang deuk teh nu penting mah jatah aing sampai sakitu emang teh kitu-kitulah encan lapor-lapor kerjaan nu sejen encan nu sejen kegiatan-kegiatan beuh amis jadi Kapolres anu mantap pada harayang ge jogok 100 200 300 400 juta mah jadi Kapolres teh atuh sabulan ge kapulangkeun dunungan tah emang kumaha gitu. Nah iyalah abdi Gusti baheula teh jadi Kapolres meureun kumaha jadi Kapolda cacak-cacak jadi Kapolres geus kos kitu nah yang meureun dosa Gusti abdi teh ya Allah ya Rabb Gusti hampura Gusti ulah kabawa ka akhirat abdi mun teh kudu dibalik-balikeun deui insyaallah abdi dibalik-balikeun deui ngan meureun teu kanyahoan usahana ya mah geus tobatan we Gusti abdi ceurik teh jadi polisi teh eureun jadi polisi ceurik dia mah jadi polisi lain ceurik pat
siapa yang mau memperdayakan lagi ya? Saya kan masih muda, tenaga masih kuat. Andai kata jadi satpam juga siap lagi saya. Goblok dikira eureuna meureun teu budak. Iraha tobatna, sok tobat. Atta ibuna. Masyaallah. Cik ahli usul fikih mata ibuna teh ajama kebenaran mu'arab bilalifi walam geus yufidul umum. Jadi atuh nobatan teh tina kabeh dosa ketika ditaksis ku Imam Jalaluddin make tafsiranana minasyirki wan nifaqi. Nah ieu teh berarti kan aya maksud tertentu padahal mah bahasa ataibuna macet tadi ge ieu teh umum geus tina seluruh dosa digilekeun ku Imam Jalal minasyirki wan nifaq. Kok kunaon eta? Tah eta urang teh ngaji teh teh geus kitu. Puyeng. Anu umum kok jadi ditaksis. Nah, kulantaran anu tadi teh horeng geus diawali. Jelema anu tobat eta adalah al mukminun. Mukminun anu iman ka Allah ai gegedena dosa teh horenganan teu iman ka Allah geus dipunggal we langsung minasyirki wan nifaq. Nu sajena mah dianggap gampang. Kaji teh mulai teh hese ngajelaskeunana, hese ngartikeunana, aju hese tobatan. Ya tobat teh emang babari gitu hese. Mana aduh barang ngaji tadi ka Cilongok kudu tobat. Urang teh geus karolo. Baheula teh hampura nya mana? Ka pamajikan disebutna mana? Aya nu mama. Belah dieu teh mama, papa, belah dieu. Baheula mah dewek. Dewek cek dieu. Nya dewek ya sia. Tapi indah itu baheula nya. Dewek teh si mana? Tapi indah daripada mamah papah bari jorongos. Ongos nyebut mamah, ongos nyebut papah tapi ribut. Baheula mah tilok nyebut ngaran isin datang ka paeh. Hei ka dieu heula. Hei ka dieu sakadeung. Sia heuy ka sa itu ka itu. Pamajikan atuh heuy, embung aing embung nyebut ngaran. Heuy ya Allah ya. Eta ku adab-adabna jelema baheula. Nyebut lagi heuy. Heuy ka dieu. Sa pamajikan emang enak heuy. Ye. Pa heuy cek mah heulang meureun. Gusti Allah. Kieu mana barang ngaji ka Cilongok teh nya urang kan bakal pararay. Atuh. Ieu mah ampur anya. Emang naon gitu? Baheula teh kan kungsi leungit kongkorongnya. Heeh. Atuh padahal kakak ge milu neangan. Heeh. Eta teh pura-pura sabenerna mah. Ayo, atuh kongkorong dijual ku kakak. Nu 20 gram teh pada ku kakak bangun kesangan teh neangan. Eta mah taktik. Ieu hampur aja ieu kakak aduh. Besi ke bawa ke akhirat ke. Mana ge neangan kakak deui ge di ditu geus dikuari bae mah blak-blakan eta teh hari tadi dijual ku kakak, da kakak keur bajidor. Nih bajidor geus ditobatan, eta anu 20 gram mah hampura bae nya diridokeun atuh teu naon ka. Kula mah geus ridho ya sabarang ti gede geus nyaho eta ku kakak. Emang nyaho? Emang siap ku bisa nyaho kula didukunkeun bener eta. Ya cerajak dukun teh jadi mah lain sasaha cenah. Atuh teh mah di Ciduhan jeliwat cek teh ditimpah mah komo. Biasana mah bukan ditimpah liwat di Ciduhan teh datang ieu mah lain di Ciduhan ge liwat atuh kakak meureun tah mah. Dukun bisaan mah goblok deui tah. Saya hampura. Itu di hampura ku neng geus masalah tah ku lagi hampura deh Kak. Emang naon gitu?
Atuh patukula sok nyokotan duit di kantong kakak. Lok bebeja kakak. Hampur paingan aing sering leungit. Atuh geus sing hampurakeun bae geus geus ngampurkeun geus. Nya kuari mah kieu bae ya. Banda-banda kakak nu neng, banda-banda neng anu kakak. Jadi berarti urang siling bae geus lah. Geus ulah bebeja urang siling rido-rido bae nya. Kak, emang deuk pairah kitu Kak? Bangun geus rada lain deui ieu. Tak eta teh geus pokona mah nu kakak beusi kacokot ku neng teu kudu minta hampura kakak geus ngampura. Geus. Atuh kitu keneh neng teh lamun teu keur ieu mah kitu ngeunaheun nya. Hirup ieu mah barang geus teu gablegna naon karena kitu. Si neng dah tuh bener bae ngomong kitu jadi teu bau cokoteun. Sial ka haji mah goblok ngomong kitu geus sarang sadan. Keur ieu ngomong mah wari batu. Ieu nu kakak nu neng naon? Kanjut doang. Aduh. Tapi kan geus blak-blakan ngaranna tobat. Nya tuh geus loba-loba dewe teh nya nu neng ku kakak gitu keneh nu kakak ku geus ayeuna mah urang silih hampura ulah gaya gantar kakait urang rumah tangga teh beureunan tinggal saling kadolenkeun deui bisi baheula kakak saha kadua gaplok kitu ge hampura. Tuh kata tandana ge aya tadi dieu tah. Naon eta? Eta urang ditampilin ku kakak pita. Geus ulah loba omong atuh. Atuh ngan ieu bae kula asal ngaca bae sedih perasaan. Asal ngaca sedih. Kumaha mek pesen harita kakak-kakak. Hampura geus atuh geus hampurakeun. Ngeunaheun tah. Plong-plongan hirup. Urusan muasyarah muamalahna hampura plong ngeunaheun ge bakal jadi. Urusan jeung pemajikan, urusan jeung tetangga, urusan jeung dulur, hampuraan, kemudian orang urusan syariat, urusan itu iman, keyakinan, gua mau datang ka ihsan mah, geus ka Gusti Allah. Jadi penting teh kieu beta di mana bae, dek di tengah imah, di hareup imah, di kursi, dek di handap sarua bae, dek bari gedeng kos kitu mah sarua bae. Sarua bari ngarokok ge eueuh masalah bari ngarokok bae tengah peuting padahal urang keur ibadah kadeulina mah kan urang keur ngarokok padahal keur ibadah ya Allah rokok lisong kiamat ya di pagahan ku kula seperti eta sok gerage atta ibuna tarobati urang supaya kasalalor ya ji deuk kumaha bae eta malah mah boga junub ge boga junub ku masalah kos kitu boga junub urang mah teh sare jeung pamajikan hudang jam 2 acai ya meureun cai eueuh atawa tiris nah yang mending tapakur bae. Siapa di bejaan goblok bener. Kita mah bari ngarokok. Orenganan keur neangan tanaga deui. Sugan teh mah bener tapakur orenganan. Neangan tanaga. Wah, teu beres ya urusan. Ya Allah ya Rabbnya seperti itu sok gerak praktekkan praktek dan mandi tawan POG sholat dan bagus sholawat sifar ayo baik gitu kene urang lamun sering baik itu kayak beda ge kayak beda pasti jasa beungit urang berubah mata urang berubah pembicaraan berubah tingkah bakal berubah engke batur nu ngaromongan
isi eta kuari jadi bedanya kunaon matana cieuhan bae aja Masya Allah saya ngomongna kuari jadi lemes matana ge sayup jeung kadirina sinaran jahe aya naonnya manehna bisa kos kitunya aja loyog karena ibadah karena berjamaah loyog sorangan kena mawa ya Allah komo lamun dantang ka dibere rasa ku Gusti Allah kehadiran Allah wah geus asa nyaritakeun ikan hese ge ngahadirkeun rasa hadir babarengan jeung Allah eta lamun Allah geus mere masya Allah geus teu kudu tahajud teu kudu maca Quran teu kudu maca shalawat ngarasakeun bareng jeung Allah eta urang aya aturan maca Quran tapi teu karasa bae urang maca shalawat tapi asa jauh jeung Allah urang salat tahajud terus teu salah bagus tapi encan boga rasa ketika geus karasa kehadiran Allah geus nikmatan maksud salat teh supaya kehadiran Allah maca shalawat istighfar wari ngarasakeun teu bisa dihayal tama aya karasa luhur tama geus luhur teu saha lamun Allah geus mere geus kitu beda geus rasa ngageser karesepna bakal ngageser lamun geus boga karasa kos kitu karesepna ngageser karesep kana dunia teu pati pasti ke akhirat karesepna ka makhluk teu pati pasti teu pati resep ka hiji Allah digeser ke ku Gusti Allah ngageser salat jadi sabodohan bakal itu tina tobat taibun mu'minun anu sejati nu bakal dibere surga majelma nu kasipatan ku tobat anu daek babalik ka Gusti Allah tobat terutama minasyiriki wa nifaq tina syirik jeung nifaq kabla ditumatina segala rupa permaksiatan ditobatan asal ti Allah bakal balik ka Allah ketika orang geus bisa tobat babalik ka Allah teh ngeunaheun bakal ditanya ku Gusti Allah pan geus tobat segala rupa teh sedengkeun Allah narima kana tobatna hampang nu berat ge urang asal ti Allah wari bakal balik ka Allah ketika balik ka Allah loba hal-hal kasalahan anu can ditobatan ancaman Gusti Allah neraka naudzubillah minna tuh tobat masih dibere kesempatan urang kuari tobat anu mentek tobat anu paling hese mah iklanna nyabutna hai baheula mah kerja di PNS can tobat lantaran nyana keur menikmati gawena barang kuari eureun karak tobat gampang tamah nu hese ge ketika nyana jadi PNS kemudian nyana korupsi tah tobat tina korupsi ikhlas nyabut tina pangtobatanana dah lamun teh amat teu bisa kudu datang ka eureun nyana jadi PNS ini menjadi ladang kejahatan berarti teu bisa ieu lamun teu korupsi lantaran ieu mah kudu korupsi berjamaah aing teu korupsi teh ieu teh cilaka bakal rangsadan kabehan moal beres ieu urusanana berarti ieu ke ladang korupsi teh kos kieu teh aing berarti kudu menghindar sedengkeun lamun di dieu bae terus bae korupsi wajib menghindar eureun jadi pagawe eta nu hese aja kuari mah kudu berjamaah zaman Pak Harto korupsi masih keneh make tanda tangan zaman Megawati masih keneh make kursi kuari mah jeung meja-mejana
wabe korupsi ya dalam ditataan ku ari emang batu amal aya korupsi murigak bulu urang nyaritakeun perkorupsian ku ari di negara janyana anu ngajelas-jelaskeun anak urang masa kadar macaan dibere henteu nyaho kabar bae ayo triliunan eta dek diteruskeun lalakon kos kitu atuh mangga bae eta kapan nu bahayana kan duit rakyat duit urang kabehan engke anu bakal demo di akhirat teh urang kabehan bupati naik seren cak urang teh emang kurang duit aing punyana kabeh dikenyot disesep punyana sakabupaten Tangerang kabeh demo da kumaha gitu ja urang ngarasa kapaling kabeh pan dika diberitakeun kan ku malaikat inilah bupati Kabupaten Tangerang selama sekian menjabat dah ada uang-uang yang diselundupkan melalui ketek, melalui hidung. Nah, duit rakyat dilihatkan. Nah, hasil daripada rakyat sekian, kemudian disalahgunakan sekian orang kan nyaw, ganyang. Emang kumaha gitu. Aing ngajelaskeun ge abes yang ngarti, goblok. Jadi kitu-kitu ge teu ngarti bae heran padahal bener bae meureun. Emang cenah bupati korupsi aya nu henteu bantengan moal aya lah. Kan sieun bang aing tegep ngomong kos gitu punya ho. Pajar mah heuh orang bener. Dah. Di mana orang? Mun kukula dek ditataan nih. Duit pajak nu asup jeung nu diberitakeun eta geng jelas. Iya makan keur nyaritakeun tobat. Henteu dicaritakeun gitu. Ulang ngeunah-ngeunah nya. Ulang ngeunah-ngeunah ieu keur carita eta sia ge sarua. Ieu keur nyarita sasaurang mah eta heula kos kitu. Bener. Catetanana aya sabaraha teh? APBD teh nu diberitakeun jeung pendapatan eta teh teu real. Teu real. Nya sia real. Nah, nyaho keneh bae eng resep jeung nu bodoh kieu ye. Ya eta kan kudu tobatan. Urang jadi lurah di camat nu lain hakna aja dicokot. Eta kan kudu tobatan ieu kan deuk hayang ka sorga eta ibuna. Deres tamah jabatan anu memang ladang korupsi. Pi korupsieun pi malingeun jeung memang ngajurusna teh ngajurus kana pinarakaeun jelas tamah apan ieu mah dagang anu ngabohong bae nu teu reuneureun tingongora datang ka ayeuna ngabohong datang ka ayeuna can ditobatan pan eta teh anu dirugikeunana meureun sabaraha puluh sabaraha ratus konsumen. Atupan eta ge meureunna nanjang nyelap-nyelapkeun seuneu dicili di irung mah geus loba sakitu ge. Eta ge deres keneh dagang ieu mah pan kiai duit sholawat nu kudu dibagikeun teh tetep bae kunyana dicokot di. Hak ieu kan kudu ditobatan deuk mah. Deuk kumaha? Hayang ka sorga mah. Ngementek didongengkeun aya kiai balik ngariung jokot di pager jang nyeuhil kudu kana neraka teh kumaha teh ku ulah-ulah na maling teh ya kari geus dicontohan teh kos kitu teh masyaallah Gusti Anas urang kada demes di dunia Anas bakal ditinggalkeun di dunia tobatan geura numbantak diusahakeun geura pek bae jadi pemerintah tapi ulah resep dunia pek bae dagang tapi ulah resep dunia pek bae ceramah tapi ulah resep dunia pek bae jadi kiai tapi ulah resep dunia lantaran ieu dunia teh anu ngajerumuskeun ka setiap jelema pek bae urang jadi polisi asa ulah resep kana dunia atur negara melalui jabatan polisi priwit tambahan diceuli di irung
jangan ngatur-ngatur tapi ulah resep dunia bakal hebat jadi polisi. Salah jalan tak salah jalan ini tidak boleh, ini aturan polisi ini nggak boleh ke sini, ini kan ada garit-garit singa nggak bener nyontet aing ngomong lah pokoknya nggak boleh nih ke sini nih, harusnya ke sini ya, lain kali jangan ya. Oh Pak ini jangan, saya nggak perlu uang, saya mah cuma ngasih tahu ya, jangan sekali-kali. Sorga tak polisi tak, sorga tak polisi, masya Allah, wahara. Oh, aturan di Indonesia harus pakai helm. Aturannya harus pakai helm, manfaat dan tidak manfaat itu urusan pribadi masing-masing, yang jelas pakai helm. Bapak ini kena sanksi karena nggak pakai helm. Nah, jadi harusnya bapak ini saya tangkap, tapi Pak ini harus pakai helm. Punya nggak helmnya? Nggak punya, ntar saya beliin. Polisi sorga aja saya mah ya polisi. Nih pakai helm, jangan sampai salah aturan. Udah saya beliin nih Pak. Berapa duit itu? Nggak usah. Pakai dah helm sono dah. Paling helm Grab. Jadi polisi di surga ya Allah ya Rabb. Hebat itu polisi. Ya, nu naik motor tiluan ditangkap ke polisi. Ini nggak boleh bertiga pas. Saya mau ke Cilongok. Ngapain? Saya mau ngaji ke sana. Bohong kamu. Iya bener Pak, saya mau ngaji. Itu pakai kain saya. Padahal mah hentenya nggak bohong. Bener kamu mau ngaji di Cilongok? Iya. Nah, kalau bener mau ngaji udah aman lah. Sorga ada polisi. Jangan laporan kula ditangkap Kiai. Ayo kula bebejan dekat dia padahal mah tadi udah moal aja nama kadieu bebejan. Aja sia kumaha ku polisi itu diamankeun ku polisi. Polisi na ngaranna sahebat amat eta polisi. Ih, atuh sorga teh. Loba urang lamun endek mah jabatan polisi atuh pake ja polisi lamun polisi deuk sanu ngatur di jalan. Lamun polisi deuk sanu ngatur untung aya polisi pake ka sorga jabatan polisi. TNI lamun TNI aduh kumaha ieu nagara acak-acakan atuh. Mantak wajib ngadirikeun TNI jang pengamanan garda. Nah, asal dipakai bener demi bangsa jeung negara. Iya, teman-teman itu salah ya sebenarnya jadi polisi ya di tentara pek bae asal lu bener. Asal lu bener sakitu hungkul. Urang kuari lain negara Islam. Tetapi kan aya hakim. Hakim teh make aturan HAM. Urang kuari boga masalah. Nah, kuari boga masalah diajukeun kan hakim. Selama hakim sanajan lain di negara Islam, akur jeung agama, boleh urang tak ke hakim eta. Tapi lamun geus teu akur jeung aturan agama teu meunang, tinggal kitu we sanajan cicing di negara lain negara syariat, nagarana negara demokrasi, tapi nyana make aturan syariat memutuskan hukum lah pake. Ketika nyana teu make aturan syariat ulah tinggal kitu doang. Tinggal kitu doang geus aya aturanna dina fikih. Teu hese gasa teu hese. Komo ngadengekeun mah bari hitut los. Babari sebenarnya mah asal urang nyaho. Asal urangnya, masya Allah. Urang kuari urusan tolak. Kuari tolak tilu iya. Bain kubro kan menurut agama. Usul kuari ke hakim. Ku hakim dijadikan tolak tilu jadi hiji. Tak eta salah hakim. Pula dipakai. Ketika cak hakim tilu berarti bain barin kubro. Pakai bener kan tinggal sanajan cicing di negara demokrasi make aturan hak asasi manusia tapi memutuskan hukum sesuai dengan aturan fikih ya syariat pakai. Ketika nya henteu make aturan syariat ulah dipake. Geus bae atuh putusanana tilu jadi hiji balik deui ka kiai. Pak Kiai, hah ieu tilu kok jadi hiji? Ye teu bisa ngitung meureun teh hakim. Bejakeun ini tuh 1-1 aku sayang ibu, 2-2 aku sayang 3-3, 1-2-3 hakim goblok gitu atuh. Aing sok resep ya tungtung nama. Nah iya maksudnya ya tah
ulah kaget urang di negara demokrasi geus diatur dina fikih walau kana di ditu bahasana lamun terjadi walau kana putusan hukum lain di negara syariat geus aya di fikihna sesuai ente jeung aturan fikih sesuai pake henteu sesuai ulah tinggal kitu bae paroid urang urusan paroid terus ke negara cak negara anak angkat menang kan anak angkat mah lain-lain deui anak angkat atuh mah darahna darah batur anak angkat mah anak angkat bae bisa diurus doang tapi kan dikawin mun lawe bisa dikawin kan warisan teu meunang nah kuari dijadikeun ahli waris ku negara teu sesuai ulah dipake kuari anak angkat teh ya henteu dijadikeun anak teu ngawaris pake sebenarnya mah UHC na babari ngomong mah tuh kan gila gitu sok datang sok ke haji sesuai ente jeung aturan ternyata sesuai pakai ternyata teu sesuai ulah laporan deui ka kiai pakai aturan kiai ulah sieun-sieun urang kan ieu teh hendak menghadap Allah jadi make aturannya nanti sesuai dengan aturan agama dek nanaonan urang doraka aya kene tanyaeun masalahna aya kene tanyaeun kuari Indonesia umur 16 tahun teh teu meunang kawin eta kan aturan Yahudi iya kan sunnah diburu-buru kapan kawin teh abeh engke mengurangi maksiat kan gitu aturan agama nama panjang geus tah kuari kan dijieun aturanana terserah urusan elat-elat tempat-tempat urusan negara ngaranna ge jaka kara kuari bae nah kuari teu akur jeung aturan agama tabrak ku urang masalah tinggal kuari kieu ye ieu anak urang umur 17 tahun awewe dek dikawinkeun sedengkeun di negara aturanana kudu 19 tahun atau 20 tahun berarti kakurangan sedengkeun cak agama meunang cak negara henteu tarud antara agama jeung negara lakukeun agama engke ka negarana geus ya dek kawinkeun anak aing tanda tangan ih enggak boleh ya baik begitu. Nah, kuari jang kalancaran eta urang mere. Tak eta teh doraka apa itu? Tinggal kituna doang. Nah, anu mere jang kalancaran aturan agama, jangan langsungkeun agama nu mere henteu doraka, nu narima nu doraka. Atuh pukul makan ditelaah kayak aing ieu bukan masalah kos kieu coba aing ge bisa menanyakeun ke kumaha ieu masalahna kan kitu ai kiai mah lamun kitu mah pakong tinggal sit doang kan aya aturan ada tenang geus urang tah nyogok tah nu nyogok nama jangan langsungkeun agama kan ya lamun nyana dibere ku urang tanda tangan agama lancar ieu mah hitung-hitung lah atuh geus bae naon kitu kefarat ngan nu narima nu doraka geus bae urang mah teh doraka nyana nu narima kecuali kunyana ditarima bae mah tadi bilikeun deui aduh masalah tah kos tah loba aturan-aturan kos kitu teu sesuai jeung aturan agama dipaksakeun sebab di negara urang lain negara syariat nagarana negara HAM geus dipaksakeun kumaha nyana bae tahun ieu mah kieu tahun berikutna mah lain tahun kene mah lain atuh kumaha manusia bae kumaha kahayang manusia lamun nuturkeun kahayang manusia moal aya ketegasan leuwih nyaho nu nyieun dunia adalah Allah nu nyieun aturan Allah melalui Al-Qur'anul Karim kok teu percaya amat ka nu nyieun dunia tinggal kitu bae make dikutak-katik urusan nafsu urang. Nah, dengan kutak-katik urusan nafsu urang, didinyalah letakna kesalahan urang. Atuh geus bae dunya nangieun Allah, diaturna ku Allah, make aturan Al-Qur'anul Karim melalui Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu percaya amat kana aturan Kangjeng Rasul. Quran nang Allah nu bogana leuwih nyaho. Lamun dikitukeun kan urang. Teu kumaha coba sia ngomong. Ngomong coba sia ayo. Ngomong tolol. Teu kan? Lantaran urang mah ieu teh wayang di negara urang teh ieu teh dikendalikeun kudu kieu urusan Corolla bae kuari deui
Nah, kamari kula ka rumah sakit bae ka ditu ka Siloam hese aturanana kudu didaftar, geus didaftar disorot, geus disorot ka karak make stempel di dieu make penang cet bae. Jadi make penang lain sepeda bae di penengan. Urusan ke rumah sakit baik bari kos kitu salah kitu mah ketertiban kebagusan meureunanan beusi aya nu terjangkit beusi eta urusan syariat ya kamu tapi kan lamun kuari datang ke Baitullah kosong deuk kumaha moal datang ka kosong mah moal kosong ti manusia malaikat mah tetep moal datang ka kosong geus aya jaminan di dituna ngan keyakinan anu eueuh keyakinan anu eueuh tetapi kan urusan ada di urusan politik kita kan teu luar di urusan mana ujung-ujungna pula lamun ngabahas urusan corona ku hari bisa teu paham kabeh ternyata jeung ternyata horeng ternyata dan ternyata wah geus acak-acak antak merambah ke unggal negara nah timbul bae suuzon naudzubillah min dzalik korenganan jeung korenganan geus teu kudu dibahas sama kos kitu sebab eta ieu mah urusanna urusan waduh kelas lain kelas urang jadi perseteruan anu dahsyat ujung-ujungna mah atuh ieu mah pembunuhan anu geus teu berdaya dibunuh seperti ieu lah urang jadi suuzon kan nah makanya kesulitan kuari corona seperti eta timbulna apa ti hewan ti makanan liar apakah memang ieu tina virus bom tapi ternyata nu disebar ke salah satu negara ku Amerika jenis coronana ku akut ilah jadi pembahasan timbul kan suuzon dah teu gua deui makana boga HP na ulah bujur bae mebujur bae jeung susu tarololnya asli. Ya aing mah teu kudu make HP eta pokos kitu mah. Masyaallah, ya si budak HP datang ka wasiat kudu dibawa ka kuburan teu nyawana naon. Keur carita. Nah, mantak atuh terus unggal negara. Dikendalikeun gitu. Kabelah dituna geus wallahu alam gara ge politik atuh. Gusti Allah Pak. Ngeri urang tobat geus lah urang ya paeh mah urang bakal jeung teu nyaho iraha do jelas mah paeh urang mau iman Islam aju dosa dihampura geus sakit at-taibun al-abidun tuh bener tobat natur anu ibadah nanti anu al mukhlisuna ibadata lillah anu ibadah nanti bener-bener ikhlas ulah aya embel-embel nanaon bener-bener ieu teh salat dititaku Allah atuh wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh bener-bener nunitana Allah menghadap ke Allah tanpa aya embel-embel non inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati segala rupa ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tetapi kaulah ngadamal kana jin jeung manusia kecuali ari ibadah berarti kan ibadah teh ka aing jeung Allah ti ka Allah lempengkeun geurage naon bae lempeng ka Allah ialah tanda nu bakal menang surga. 2 katilu alhamiduna wallahu alam shawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina rasulillah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد